Di dieu simkuring bade ngajelaskeun basa. Basa mangrupa pakakas dina komunikasi manusia pikeun interaksi ku hiji jelema sareng jelema nu sejena. Ku basa manusia bisa menangkeun ilmu jeung mere ilmu, kanyaho, ide, informasi, jeung mahaman jelema. Ngawasa basa bisa dilakukan ku dua cara, nyaeta ku pangajaran jeung kepemerolehan basa. Ku abdi dijelaskeun mengenai pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa mangrupa proses ngawanan basa anu dilakukeun dina situasi non-formal jeung usaha maleban basa dina tataran maksud patali jeung tujuan. Anu salajengna, pangajaran mangrupa hiji proses pangawasaan bahasa hiji jelema anu dilakukeun dina situasi formal jeung kuetas tina tataran makna atawa kaedah-kaedah kebahasaan. Jadi bahasa tur lengkap gitunya sinana teh tentang semua sadaya hal gitu anu antara hubungan manusia jeung manusia nyaeta seueur mangpaatna. Salajengna aya pangajaran jeung pemerolehan basa. Pangajaran basa di dieu difokuskeun kana ngawasa basa wangun tinulis. Anu tujuanna pikeun mahaman struktur jeung aturan basa. Neleban basa tur nganalisis pangajaran basa. Mangrupa proses anu dilakukeun sacara sadar. Numutkeun krasen aya dua karakteristik, nyaeta ayana umpan balik jeung pengisolasian kaedah. Pemerolehan basa numutkeun krasen Adero 2013. Netelakeun yen pemerolehan basa mangrupa proses alami anu lumangsung tanpa ayana perhatian secara teu sadar kana wangun-wangun linguistik. Kondisi pemerolehan nyaeta partisipasi dina situasi komunikasi alami nyaeta kondisional. Anu salajengna nyaeta pamerolehan basa tanapi menangkeun basa. Numutkeun Krasen dina Rusini tahun 2008. Netelakeun yen pamerolehan basa mangrupa salaku the product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. Anu hartina yen pamerolehan basa mangrupa proses kumaha cara hiji jalma bisa berbahasa tanapi bisa ngomongnya upami bahasa Sundana atawa proses budak dina umumna menangkeun basa anu kahiji. Nah, dina pamerolehan basa teh dibagi dua bagian. Anu kahiji nyaeta pamerolehan basa dua bagian teh anu kahiji pamerolehan basa bahasa nu kahiji tetapi bahasa pertama, anu kadua pamerolehan basa nu kadua. Nyaeta pamerolehan basa nu kahiji nalika budak can kungsi diajar bahasa sahiji-hiji acan tuluy menangkeun basa nu dimenangkeun nyaeta biasana basa kahiji atawa monolingual atau FLA first language acquisition dua bahasa secara babarengan atawa berurutan tetapi bilingual FLA atawa leuwih ti dua bahasa multilingual FLA. Numutkeun Rusini 2008 numutkeun Fergus dan dina Rusini 2008 nyaeta pamerolehan basa nu kahiji dimenangkeun tina interaksi anak jeung lingkunganna. Janten upamina bahasa nu kahiji mah nyaeta tina budak anu secara lahiriah, janten bahasa anu kahiji anu dibenangkeun ku budak. Nyaeta nu kadua bahasa kadua nyaeta hiji jalma tanapi budak geus kungsi menangkeun bahasa nu saenggeusna. Janten nu saenggeus menangkeun bahasa nu kahiji tanapi mimiti. Nah, proses hiji jalma ngembangkeun kaparigeula ngagunakeun bahasa kadua, katilu atawa bahasa asing. Sapertosna teh bahasa Inggris second language jeung acquisition atawa disingkat FB2 mangrupa studi anu mandarkeun ngeunaan kumaha bahasa kadua diteleman ku individu dina hartian studi ngeunaan akuisisi pemerolehan bahasa salain bahasa indung. Tapi bahasa kadua mah nyaeta salain secara pendidikan tetapi secara lingkunganna janten bahasa kaduanya bahasa nu dimenangkeun saenggeus bahasa kahiji sapertos kitu. Simkuring Nena Uswatul Hasanah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, semester 8, bade ngalajengkeun materi nyaeta bagian kedwid bahasaan.
Kedua bahasaan mangrupa pamakaian dua basa ku panutur dina interaksi pergaulan jeung jalma lian sacara gantian. Bloom, Field, dina Cher jeung Agustina 2014 kaca 85 ngedalkeun yen bilingualisme mangrupa kamampu hiji jalma panutur pikeun ngagunakeun dua basa sacara babarengan jeung sarua benerna. Jadi, jalma bisa disebut bilingual nalika ngagunakeun bahasa mimiti jeung bahasa kadua kalayan darajat sarua alusna. Mitchke, dina Cher jeung Agustina 2014 kaca 87 negeskeun yen kedua bahasaan nyata mangrupa praktek pamakaian basa sacara gantian ti basa hiji ka basa sejena ku panutur. Kecendekan dina teori pemulihan basa kadua nyata basa teh mangrupa pakakas dina komunikasi manusia pikeun interaksi ku hiji jalma jeung jalma sejena. Pengajaran basa mangrupa proses anu dilakukan secara sadar ceuk Carson aya dua karakteristik. Nyaeta aya umpan balik jeung pengisolasian kaedah. Carson dalam Scotch menurut dalam buku Rusini tahun 2008 nyatelakeun yen pemulihan basa salaku sebagai the product of a subconstituent process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. Jadi bahasa pertama. Nah, begitu ya. Anu kadua nyaeta pemulihan basa. Pemulihan basa pertama dimenangkeun tina interaksi anak jeung lingkunganna. Sedangkan pemulihan basa kadua nalika hiji jalma atau budak geus kungsi menangkeun basa saenggeus menangkeun bahasa mimiti bahasa pertama atawa mangrupa proses hiji jalma ngembangkeun kaparigelan ngeunaan bahasa kedua. Jadi bahasa kedua dimenangkeun di bahasa anu mimiti nyaeta bahasa anu pertama. Hatur nuhun kasadayana sakitu anu tiasa dipikahatur di kelompok 2 nyaeta aya Ismi Marfuah, Andi Susnandi, aya Nena Uswatun, aya Yeti sareng aya Dapa Abdurrahman. Hatur nuhun.